Sancanya lo subset heula hiji, dua, tilu, opat, jalan. Ayo nonjang lompatan Tadi mohon. abdi teh ya tabrak, tas ditabrak Terus ku motor. mohon. Tah duka abdi teh pingsan duka naonnya. Cuma pas udang nya dibere ieu. Mana coba Ieu teh dina impian teh ya, ngimpi nyahodin dita di alam sejeng. Katimu aki-aki tah merah ieu. Udang-udang geus aya dina ieu. Jari. Jadi kieu jang ieu teh pemberian di kakek maneh. Jadi kakek maneh teh pernah berguru terus dilanjutkan bertapa di gua. Gua Mohon. di mana? Di gua di tempatna. Mohon. Sekarang gua nama gua naon teu acan cerita si kakek oge ka bapak. Jadi tundeun bae batu ieu ulah sampai disalahgunakeun. Ieu teh sakti berarti, Pak. Nya lain sanes sakti. Ieu teh aya eusian. Aya Meusina? kodaman. Kodam. Mun jadi mun disalahgunakeun ieu teh sebatu bisa calakakeun maneh gitu. Jadi intina mah ulah disalahgunakeun gitu nya. Ulah pakai balas dendam, ulah pakai kejahatan gitu. Jadi ieu teh keur jaga-jaga wungkul keur maneh gitu. Entong sampai disalahgunakeun. Ya, Mohon kosnya iya. abana. Ka mana? Heula ngagodog cai heula. Anya, ya yang kopi tuh abdi. Oh, mun teh. Jang bahas dendam. Kata tadi barudak tadi geus ngalecehkeun aing. Awas we, anu aing boga ieu. Ih, kopi ieu. Pak Guru. Pak Guru, ajaran tuh nutang tadi teh. Silakan sok. Gan. Kumaha teh? Kuda-kuda na pasang, kuda-kuda. Dipasang kuda-kuda. Pasang teh. Di kuda na. Ah, itu. Pasang. Mundur man. Rada mundur. Terus. Oh, buka ya. Jaga. Pasang, yo. Turun. Ah. Tegakkeun ieu na. Tegak. Siap. Hiji. Hoi! 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 Punten na. Hari. Ulun. Kan ulun. Kandi. Bisa ente, kos aing. Bisa silat entenya nah.
Hah? Ente. Bisa silat. Ente. Itu bisa mangges ulah ti dia. Ti dia mah perguruan silat. Ente kami mah. Sekali tuh balik. Geus kali itu urusan tuh, bapaknya itu urusan. Itu tuh cara kan. Geus teu bebas silat mah canda itu. harce na. Makan rok besukan mah nya. Miluan. Geus ulah itu balik. Miluan. Geus ulah sok miluan jeung mah bener. Geus emang dina make gayung lope keneh mah kaditu. Jangan lah latihan deui lah. Guys, mulai deh. Nu kedena. Oke deh, sok. Oi, atuh lah, deket teh ya. Oh, Beunang engke. bener guru teh. Sok gan. Sok. Sok nu kedena. Ayo. Geus langsung bae tadi geus silekeun lain. Dah kamu mah tuh bisa naon-naon. Silat gitu bisa. Wayah neangan rang sokong kok. Ku bapak. Pak, abdi neangan rang sokolanya. Dol. Hah? Cuk. Iya ya, Pak. Sanca kembang. Salah gunakan. Masaha? Apa gitu? Sama karena ronglak. Iya batu sanca kembang. Tong disalahgunakeun. Pami lamun disalahgunakeun bakal aya akibatna. Cing Ya taibatna. mohon akibatna. Mohon. Sok. Wah, ninggalkeun orang, Bah. Bah, Ya, sieun. Iya, mualan naon. Siapa kemana? Cincin. Asa kuat teh ngayempet. Pemulung dindi. Kos budak keneh. Nabrak din ya. Jalan teh dia. Kumaha aja mana? Hai gimana mah. Ya. Tulungan. Tulungan tuh ini. Geus kayak kurang tulungannya. Sabar, tenang loh. Kumaha tuh? Nya atuh jaga-jaganya namun heula lah. Assalamualaikum lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo naon jam? Lompatan. Tadi Nuhun. abdi teh ya Hmm. tabrak, tas ditabrak Terus ku motor. nuhun. Tah duka abdi teh pingsan duka naonnya. Hmm. Cuma pas udang nya dibere ieu. Mana coba? Ieu teh dina impian teh ya, ngimpi nyaho dita di alam sejen. Katimu aki-aki tah merah ieu.
udang guys aya dina ieu jari. Jadi kieu jang ieu teh pemberian di kakek maneh. Jadi kakek maneh teh pernah berguru terus dilanjutkan bertapa di Nagua. Goa Mau di mana? di goa di tempatna. Tetarang gua nama gua naon tak acan cerita si kakek oge ka bapak gitu. Jadi tundeun bae batu ieu ulah sampai disalahgunakeun. Ieu teh sakti berarti Pak. Nya lain sanes sakti. Ieu teh aya eusian. Aya kodaman. Kodam. Mun jadi mun disalahgunakeun ieu teh sebatu bisa calakakeun maneh gitu. Jadi intina mah ulah disalahgunakeun gitu nya. Ulah pakai balas dendam, ulah pakai kejahatan gitu. Jadi ieu teh keur jaga-jaga wungkul keur maneh gitu. Entong sampai disalahgunakeun. Ya. Mohon Kosnya iya. abana. Ka mana? Heula ngagodog cai heula. Hanya yang kopi tuh ambil. Oh mun teh. Jang bahas dendam. Kata di barudak tadi geus ngalecehkeun aing. Awas we, anu aing boga ieu. Ih, kopi ya. Sakti bahas dendam pokoknya masih awas we. Budak nah. Kata Kuanta tadi. iya budak nak. Iya mana tadi di arece tadi punya tidak tuh bisa aku makan. Tapi sakti nah kos kieu sakti bisa naon. Da kos kieu mah ulasin bari saksi lah. Jangan buktikan. Sok bae. Ah, cemburu aing sok. Cemburu aing. Sok tunjukkeun mah. Cemburu aing geus. Gan. Ya, kumaha maksudna? Duel jeung aing. Maju sia. Oh, iya. Oh. Ya. Hei. Kabulkan dia. Gak macam-macam sih kak aing.